Mana nga wala ko naon Jija? Hayang balik di kayo mana Jija? Ay nagkarga bangus Jija deng ikun gra. Ngahulang. Jantungan. Nyahota Jija ay ngebebelaan kadukun. Ngebebelaan mana? Sila mana cek dukun diri tu disiksa. Disiksa naon pukul diri tu makan nata cara di dia. Emang di dia mana kumaha Jija? Si aing nanya ka mana? Mana mata nganggap lanceuk ka indah aing teh bebelaan naon Jija ka mana kurang naon aing mah nyeri Jija kumaha teh lanceuk teh mana mata ngahargaan. Ina cek mana hirup diri tu gena. Mikir geura di dega mata cilalatik teh ku aing diuruskan. Siaman tadi dengek ke kamari ka tukang aing tadi ngomong didengekeun tuh. Ina cek ngomong teh Jija dengekeun geura. Mana masuk terang ngawar ka lanceuk. Kadang teh aing ngomong Jija. Ih, mari geuleuh si teteh. Mana mah lanceuk ngomong teh Jija teh didengekeun lanceuk teh tadi ngomong. Didengekeun teh Jija aing ngomong teh tadi Siapa kok tengah denge? Isi teh naon Ila? Itu teh. Kunaon si Jija? Di papatahan tengah denge. Ya. Ja matak lamun di papatahan ku lanceuk teh dengekeun. Mun maneh hayang ieu, hayang beunghar. Laki ge roda mah berputar. Nya ka mah teh Jija. Maneh nu tengah wareg di kamari ku aing di papatahan. Kumas coba kalau luluh aing mah ih. Makana maneh tengah wareg di papatahan teh. Capek anjir. Aduh. Ya dengekeun teh. Ikeun teh tadi papatahan teh. Hei, kiraha tuh bengarna, geura ih. Mata yang geura beunghar Jija. Sulurkeun si maneh ku aing. Iya tong gitu maneh teh. Atuh kesel tah hayang beunghar. Mang beunghar teh babari. Siapa lain adik kandung oge loba paningkah. Hah? Lain adik kandung. Oke. Ila maneh mah ngomong teh sok ieu. Ih. Tete abi mah kesel ti kamari urang neangan. Anu bogo mah budakna we anu teu bersyukur hayang beunghar. Mang beunghar teh gampang. Maklum pan si Jah mah leutik keneh Ila. Aleutikeun oge teh mikir-mikir Jija mah. Jija. Ka mana? Kanu kamari. Naon? Kanu kamari? Hayang jadi bunghar. Tong kitu. Ya caka itu hayang beunghar mah caka itu antep teh. Ini telah dah kitu. Ngat ngerti.